Assalamualaikum Sampurasun. Wilujeng wayah kieu pamirsa, wilujeng tetang deui sareng sikuring dina acara Warta-Wartawan. Ayeuna kaping 20 Februari 2020. Harga cengek nu tadina 30 sakilo janten 60 sakilona. Kanggo informasi salengkapna sing kuring terhubung ka sami anu aya di lokasi. Dari anu di studio, kanggo waktosna simkuring pada tumaros ka tukang dagang langsung. Ibu, Kang, sareng ibu saha? Sareng ibu Enah. Jadi ya abi bade naroskeun naikna harga cengek di pasar Cipayem sabaraha? Oh muhun naik harga cengek ke sakilona 60.000. Setengah lagi di 30.000. Nuhun kanggo informasina. Kami Ayeuna abi bade tumaros ka teteh anu paling ieu. Teteh, punten sareng teteh saha? Teh Holian Silanuwati. Bade tumaros kumaha perkawisna lamun harga cengek naik? Menurut pendapat abi mah harga cengek teh ngarugikan masyarakat. Komo alamun penghasilan anu pas-pasan mah. Oh, hatur nuhun ya teh. Sorry. Ayeuna uwi deui Kadelin anu aya di studio. Hatur nuhun ka sami anu atos ngadungikeun informasi di pasar Cipayem. Pamirsa, tiasa katinggal naikna harga cengek di pasar Cipayem kusabab panen cengek seueur anu gagal panen. Kulantaran cengekna seueur anu baruruk kumargi ayeuna mah usum hujan. Sareng ibu saha?